Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinarang syukur hayu orang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparinan ka urang sadayana nikmat kesehatan sinareng kasempatan sehingga orang sadaya tiasa patepung lawung dina ieu acara. Teu hilap shalawat sareng salam urang panjatkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Pun Silmi Mumtaz Kafah, simkuring nganggem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngahaturkeun reueun nuhun ka para pangjajar sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan. Kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan virus anu aya di sabudeureun urang nyaeta COVID-19. Ku kituna supados henteu nganyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjajar sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, sataacan nincakana acara anu salajengna, simkuring seja nepangkeun para pangjajar anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjajar anu kahiji nyaeta Ibu Haji Yani Mulyani. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Haji Yayan Mariana. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jajar anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjajar. Sumangga ka Ibu Haji Yani Mulyani kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji Yani Mulyani anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kajida naon rupi anu didugikeunana, saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan naon COVID-19 teh. Nurutkeun mantena, COVID-19 teh mangrupikeun panyakit tepa anu disebabkeun ku virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 mimiti dideteksi di Cina dina akhir tahun 2018 sareng Juni 2002 hiji. Teras tanggal 2 Maret 2002 hiji diumumkeun aya 2 kasus di Indonesia. Pikeun ayeuna aya sakitar 4,22 juta kasus sareng 142.000 orang maot. Tapi alhamdulillah jumlah kasus COVID di Indonesia teh ngirangan unggal dintenna. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Ibu Haji Yayan Mariana dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji Yayan Mariana anu atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, aya sababaraha gejala anu dirasakeun upami anjeun kakeunaan virus COVID teh. Nyaeta gejala anu paling umum, meriang, batuk, kecapean, sareng kalengitan rasa atanapi bau. Gejala anu henteu umum biasana nyeri ti koro, nyeri sirah, birit, baruntus dina kulit, atanapi parobahan warna tina ramo atanapi toes panon beureum. Aya oge gejala anu serius nyaeta sesak napas, kasusah nyarios, atanapi gerak, atanapi bingung, sareng nyeri dada. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Dina gadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pananganana teras nyebatkeun namina serta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka tita-kalita anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan naon bae kumaha carana nyegah kaserang virus COVID-19 teh. Sumangga ka Ibu Haji Yayan Mariana kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Haji Yayan Mariana anu parantos ngawaler patarosan ti tita. Anu isi walerana nyaeta pikeun nyegah panyebaran COVID-19. Nyaeta salawasna jaga jarak anu aman ti jalma sanes sahenteuna 1 meter. Nganggo masker di rohangan umum, utamina di jero rohangan, buka jendela upami anjeun di jero rohangan, sehingga aya ventilasi pikeun hawa asup. Ngumbah leungeun anjeun secara rutin anggo sabun sareng cai, atanapi sanitizer tangan berbasis alkohol. Laksanakeun vaksinasi sakumaha anu diarahkeun. Upami anjeun kalaman gejala sapertos anu tos disebatkeun tadi, kuat milari medis. Teu kalaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedang hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan-cariosan oge paparios anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana.
Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.